Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana pendak deui sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng anu nyandak judul Anak Titipan Siluman seri K8. Dongeng Sunda karangan Kang Arid Bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra ieu acara dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu pangbebrah kana manah ka mitra-mitra sadayana. Kamari teh dina seri K7 nyaeta nuju nyarioskeun Mang Omen anu nuju aya di warung nasi Aki nya. Duit kadinya mitra-mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der tur bari nyoren bedog. Eta bedog teh meuni panjang kacida. Hauk si bagar ngahauk ka si Aki. Oh, hi. Obiro. Kituna teh bari diuk dina bangku panjang. Bari merong ka Mang Omen. Red ka luhur, red ka handap. Siga anu keur nyidik-nyidik. Nah ieu jalma teh, jalma kaya cenah atawa jalma teh gablek, jalma miskin. Pan saliwat mah moal aya anu nyangka, moal aya anu percayaeun yen Mang Omen mawa duit jeung emas sakitu lobana. Nempo tina pakean mah intina eueuh pikahayangeun ya cenah. Nu kieu mah jelma kokoro mararat rasa. Tangtuna ge jalma susah, jalma musafir. Harita Mang Omen ge apaleun yen manehna keur diperhatikeun. Mang Omen huntuna geus kekerot, nafsu geus ngagugudug, ambarahna geus teu kawadahan. Ku ngadenge carita ti si Aki. Dah lamun kongang mah Mang Omen teh hayang nampiling ka si Bagar jeung ka si Manggar. Tapi Mang Omen masih keneh bisa nahan ambarahna. Kalem we Mang Omen teh. Bari kituna teh menta rokok ka si Aki tuluy diseungeut teu ngacirikeun. Mang Omen hayang ngabandungan heula kumaha ketakna eta dua jalma. Mang Omen satungtung buk ge teu ieu ngarasa sieun, teu ieu ngarasa gila. Nempo dua jalma anu disebutkeun begal kahot. Justru Mang Omen nguntu pisan kasih Bagar jeung kasih Manggar. Bobohan ayeuna mah Mang Omen geus kabanding ku kakuatan nyimas nigini. Jadi intina kawani kakuatan Mang Omen wah geus jauh pisan. Pok si Aki nyarita, oh mangga Aden, mangga ke antosan sakedap. Kitu cek si Aki. Kitu nate si Aki gancang nyieun kopi 2. Awakna mending ngadeg-deg ngalaper pikawatireun.
komo atuh si Aki ningali kayan sakitu geus kolotna. Si Aki sieun kacida ku si Bagar jeung si Manggar teh. Pankung si ti heula disiksa nepikeun ka repuh dijajak ditajong ditampiling mah. Anu saterusna si Aki ngasongkeun kopi 2 cangkir. Kap ku si Bagar jeung si Manggar ditampanan. Pok si Bagar nyarita, "Wah, eta boro tolong ararese ini kajaran ku ieu." Kitu cek si Bagar. Aya Aden, aya antosan sakedap. Kitu nate si Aki bari gancang ngodok sakuna. Anu saterusna sok si Aki mikeun duit ka si Bagar. Duka teuing sabaraha eta duit teh. Ngan anu katempo ku Mang Omen cukup loba keur zaman harita. Zaman harita mah keur wurit pisan ku duit teh mitra-mitra. Sesah we pokona mah memang ari tuangeun mah seueur ngan ari masalah ku duit ku artos sesah. Mang Omen benar-benar di dieu nafsu ngaku gudug ambarah teu kawadahan. Cek pikirna dedeh teuing. Si Aki mah meunang usaha ti isuk jidur nepikeun ka sore jeder, dikumpul-kumpul, lain dikumpul-kumpul teh lain ditabung. Tapi justru diperes ku jalma biadab. Mang Omen lirik beungeutna keuneuk lir beusi atah peuleum. Leungeunna geus ngaladeg-deg, leungeunna geus ngaleper, hayang habek we. Mang Omen teu ridho ningali hiji kolot anu geus teu walakaya, anu hirupna ngan sorangan, barjengkan kayaanana daganganana ge pan syukur kitu we, kopi katimus asrah anu tina sampeut ya nu kara ditu we mitra-mitra. Gap si Bagar nampanan eta duit bari nyakakak seuri bungah lain di kieuna. Oh kieu hararese kecuali as-basan herop sia. Moal as-basan herop wae ajaran. Kitu cek si Bagar bari molotot. Atuh si Aki teh beki soak we beki ngompod. Mang Omen geus teu kawawa ku nafsuna. Cek pikir Mang Omen, bener-bener ieu mangkluk eueuh ras-rasan. Cacak-cacak ka aki-aki. Bari eta duit teh ladang bati dagang saminggu. Pan si Aki ngabelaan ku kumpul keur maranehanana. Si Aki anu ripuna si Bagar jeung si Manggar anu geunahna, pok Mang Omen nyarita. "Hei, Kisalak, naon maksudna? Mane minta duit ka si Aki? Lah mane teh incuna atawa naonna?" Kitu cek Mang Omen bari mencrong seukeut ka si Bagar jeung si Manggar. Atuh ngadengi omongan Mang Omen kitu, si Bagar jeung si Manggar jol pudugdug nafsu. "Oh sia, aya kipiluhur. Kana urusan aing Ya geus bosan hirop." Kitu
Kitu cek si Bagar bari nangtung. Kitu nate bari nangtung melak cangkeng melotot atau Mang Omen. Mang Omen ge gancang nangtung pok Mang Omen nyarita. Dengekeun ku sia duaan. Justru sia anu bakal dikocoran ku aing. Ayo. Dino lega. Montong di dieu, heureun di dieu mah. Jog besi ngaruksak ka warung si Aki. Kitu cek Mang Omen. Bari kitu na teh Mang Omen cileng luncat ka nu lega. Kuyuk enaon. Urur sia mah kayak molor. Kitu cek si Bagar. Bari kitu na teh cileng si Bagar luncat nuturkeun Mang Omen. Kitu nate bari luncat nuturkeun Mang Omen. Areta Mang Omen geus ngabadega. Untung eta tempat teh lega. Intina mah lamun keur dipake jogolan perang mah cukup bakal leuwih genah. Mang Omen embungeun ribut deket warung si Aki. Laina naon, pang nama besi ruksak. Pok si Bagar nyarita bari kitu na teh belak cangkeng. Koyok. Aron. Sia orang mana? Yang sangaran sia. Rada bang. Jadi ngara panca. Kayaknya lah. Iya nu ngaranna si Bagar. Anu geus kakoncara. Bega terus. Bega notifikasiun. Bega notifikasi. Ari siapa palakak? Ikan wayang kajor. Itu cek si Bagar bari molotot. Cakakak Mang Omen siri meninya kakak. Bagal edon rajun siomo wani kaki aki. Ya dengekeun ku jajawir sia. Bisi siap penasaran. Besi siap molotot. Aing anu ngaranna si Omen. Anu ngaranna si Omen ilmur dangdur. Awa dua awah telu ngaranna si Omen. Anu pantrangan cadu kudu lupat nying harepan kunyuk Malaysia. Tong boro hiji dua dana sok maju 10 kuaing digayem. Kitu cek Mang Omen pari molotot. Aron sia. Aron koyok. Rasakan. Kitu cek si Bagar. Parekeun teh seprut. Si Bagar narajang pereup ngahiung tangbaraan. Maksudna rek mepeg cukang irung Mang Omen. Tapi Mang Omen rikat ngagiwar kakencah heoplos. Parap si Bagar ngakeplos ngakam angin. Tolonjong si Bagar nolojong ka bawah ku tamagana sorangan. Reka mana sia teh Bagar? Iyo aing mah di dieu. Montong ka mana? Jor na bisi linglung.
Kitu cek Mang Omen. Barinya kakak seri nyengsirikeun si Bagar. Alon wajat ondong. Aku tek rasa uyah. Ongok. Ayar. Kitu cek si Bagar. Bari kitu na tadi malikeun di awakna. Anu saterusna si Bagar narajang deui peurupna ngahiung bangbaraan. Boboan mainan geus biasa dina tarung, geus ahli dina gelut. Maksud si Bagar rek ngahanca dada Mang Omen. Tapi Mang Omen rikat cingkrak ka tukang gerakan rikatur gesit. Bobohan geus kaeusian ku ilmu imas nigini. Ait. Nyantai coy. Atuh plus. Serangan si Bagar nyamos. Dina kayan kitu rikat Mang Omen nimpukeun peurupna. Yok kesrot. Para Mang Omen keuna pisan kana gado si Bagar. Ane ngakasrot. Kuak. Si Bagar ngagoak. Karo si Bagar rasa nyengso, kitu na teh bari muringis nahan ka nyeri. Aloh, edan, hoyok, aloh. Udah sia teh Bagar, make jeung ngasin. Kawas domaker bager. Sia teh hayang kabe Kang. Ke ku aing dibere kuntul bodas. Kitu cek Mang Omen. Atuh si Bagar nafsu lain dikieuna. Kojok. Alon. Kojok. Rasakeun sia. Kitu cek si Bagar. Bari kitu teh celeng loncat. Bari najongkeun suku katuhuna. Yok. Suku si Bagar ngalayang. Maksudna mah rek najong sirah Mang Omen. Tapi ku Mang Omen jadi antep. Eta suku si Bagar ditewak. Yok. Mane peunang pisan. Yang mane pageuh pisan. Kumaha we buntut orai anu meulit kana tangkal kai. Sia. Geus rek kumaha Kitu cek Mang Omen. Bari anu saterusna awak si Bagar di balangkeun siga anu hampang naker. Panaga Mang Omen pedas lain di kieuna. Beda jeung ti sasarina. Euk pelawar. Pro. Awak ninggang taneuh bojonna teh teundeut. Ti teundeut pisan kana taneuh. Tunggirna tuh mane ngakadok. Sirahna keuna pisan kana tangkal. Nyaeta tangkal kai anu aya di sisi jalan. Si Bagar ngagoak. Si Bagar ngagoak satarikna nyerina lain di kieuna. Allah. Ya wajur aduh. Ya hulu Kitu cek si Bagar. Anu saterusna si Bagar kegerungan. Siga maung anu keur lapar. Sakakak, Mang Omennya kakak siri.
Ayo monyet hidung udang deui. Ya dewek can sabah. Kitu cek Mang Omen. Bari kitu teh molotot. Si Bagar boro-boro bisa ngalawan. Rek nembalan ge geus teu bisa. Anu nempo nyaeta si Aki kasup si Manggar ane colohok bengong. Cek pikir si Manggar kakara si Bagar nepikeun ka eleh tarung. Si Aki ge colohok bengong kitu teh bari ngadeg-deg. Tapi si Aki ayeuna mah rada tenang. Sabab ningali si Bagar geus rubuh bari jeung teu bisa ngalawan deui ka Mang Omen. Jeleng si Manggar luncat ka tengah hauk. Si Manggar ngahauk, anu sae edan? Mantang we kasuka bongah. Peda geus bisa ngelekeun dulur dewek. Tah si Manggar lanjekna ke daladenan. Resesian nyobaan kitu cek si Manggar bari nepak dada. Oh, lain loba bacot kunyuk. Lain tata di sakalian sia maju, Ala kaloba kakatok jika hayam merek modal. Ayo maju. Bontong ting loba babau. Kitu cek Mang Omen bari seuri. Atuh tumrapna ka si Manggar. Tumrapna ka si Manggar lain di kieuna. Jalina asa disebit ngancleng. Si Manggar luncat anu saterusna narajang. Pereupna lempeng rek ngahanca tarang Mang Omen. Oish, kamana lu? Jantai coy. Itu cek Mang Omen bari narik kuda-kudana ka tukang. Atuh plos. Serangan si Manggar nyamos. Selontot awak si Manggar nyolontot. Ningali awak si Manggar nyolontot. Sakilat Mang Omen najongkeun suku katuhuna. Tapi si Manggar surti kana kayan picilakaeun. Sakilat si Manggar ngajauh ka tukang bari kena teh awakna cucuralitan. Los pajongan Mang Omen nyamos bari nganceng kitu. Si Manggar gancang malikeun awakna bari masang kuda-kudana. Tapi Mang Omen teu mere kasempatan ka si Manggar. Jlang Mang Omen loncat. Pareupna ngapiur rek ngagador careham si Manggar. Tapi si Manggar gancang narik kuda-kudana ka tukang. Bari kitu teh nakis pegelang leungeun Mang Omen. Geduk. Dua leungeun diadu. Si Manggar leungeunna ngerepeng. Tulang leungeun Mang Omen teas kumaha we batu karang. Parep Mang Omen ngapiur. Ceku keuna pisan kana hulu angan si Manggar. Si Manggar ngakoak bari kitu teh awakna semu ngajurung kunung. Kumaha we ucing anu keur nguliat. Oloangana seuleun di kieuna kitu teh bari muringis nahan ka nyeri. Aduh